Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepangdang udinya sareng sim kuring emang nanang behayo nerasin hanca dongeng anu katundanya kamari teh deui dugi ka dinya mitra. Aturan sami-sami Bandungan kumaha lajengna ieu carita wilujeng ngadagukeun prung Teteh lah cirim nu anyar datang teh tayalian ti si Selud. Atuh nu nyaksian atau anu lalajo kabeh ngarasa kaget jeung teu nyangka. Si Selud boga kawani datang ke tempat malah mah kumawani yang hareupan eta jurig anu sakitu janggung gedena sokomo ningali si Selud. Harita teh lain ngan ukur nyampeurkeun manehna meta sakilat si Selud teh ngacungkeun leungeunna barasat cahaya beureum anu ngempul hurung nepi ka makhluk anu jangkung gede kawas buta teh harita. Manehna teh serabeun nutupan panona bari ngelesotkeun ranggeuman leungeunna anu nyekel Kinarto. Kebut Kinarto teh ragrag nepi ka manehna teh kapiuhan. Siara urang ajar. Saha sia teh Saha. Harita si Selud legancang nemalan. Ngaran uing mah Selud. Maneh saha sia? Urang ajar kumawani ngaganggu ka manusia. Urang dieu deuleu. Naon maksudna teh sia? Bet ngaganggu jeung nembongan. Kapan lain alam maneh ieu mah? Eta lain urusan maneh deuleu. Jeung deui ngaing dengan sekadar diparentah. Ngaing mah diparentah deuleu. Diparentah ku saha sia? Buta gelo. Hasok bejakeun ka uing. Ulah yang nyaho sia. Dasar beuceuh. Wayana ilaing bakal dihakan kurang ajar. Eta jurig tu jangkung gede teh jadi malik ambek ka si Selud solongkrong. Ramo-ramona anu ranggoas rek rewa kecangkeng ka si Selud. Tapi gentak ke Selud teh metakeun leungeunna dikebutkeun barasat. Aya cahaya beureum anu ting belesat. Mapa kana ramo-ramo eta jurig buta. Puguh we atuh. Eta cahaya beureum teh keuna pisan kana ramon eta jurig buta anu sakitu gedena. Goak eta buta alias jurig nu jangkung gede teh ngagoak bari narik deui leungeunna karasa ramo-ramona teh asa tutung. Rasakeun sia. Asok gerak tewak deui uing dasar buta gelo sia. Edan maneh lain jelema sawarea deui geuningan. Tapi ulah waka gede hati sia deuler. Bakal dibeura deuleu ku ngaing deuleu. Cek eta jurig buta. Manehna teh aya maksud pikeun ngabura ka si Selud. Kiwari mah eta jurig buta teh calawak seberot aya nu nyebrot warna hejo. Kia jeneng. Si Selud gancang nyingkahan eta buraan eta buta. Atur nyebrot warna hejo teh keuna pisan kana taneuh. Nepikeun ka ngajarojos ngebul. Taneuh ge nepikeun ka nyeblok. Barang rek ngabura anu kadua kalina si Selud sakilat ngacorelat miheulaan. Awakna teh nyaho-nyaho ngagleber hiber bangun anu hampangeun. Ngajauh ka luhur belesat. Nyaho-nyaho geus nampeu dina beungeut eta buta. Atuh teu antapara deui. Suku si Selud teh ngajebrod kana beungeut. Hiuk jebrod. Pas pisan kana sungutna eta jurig buta. Allah. Karasa ku eta jurig buta teh tetenjoanana teh jadi ranyai. Malahan mah katingali nyekelan carehamna nu asa nyengsol. Kitu deui karasa aya hawa panas nu ngadoru kana beungeut. Jarig jeug
Jurig buta teh manehna teh dari jegan untung we masih kena bisa nahan keseimbanganana teu nepikeun ka Namru. Allah, kurang ajar sia. Kurang ajar. Aduh. Harita eta jurig buta tenang tung bari manehna teh mancuhkeun letang tunganan. Geus kitu mah bari calangap di bae ngan bae lain ngabura. Tapi kawaritina sumutna teh kaluar angin wah kelebub. Syah handaruan rek nyapu awak si Selut. Tapi si Selut harita teh manehna teh nangtung we ajek pancek teh ungut kerinduan teh kedak keanginan bari ngadorongkeun dampaleungeunna ka hareup. Paras aku si Selut aya kakuatan anu kaluar tina dampaleungeunna apa gulungan angin. Akhirna mah eta dua gulungan angin teh diadu. Sorana maning ngaguruh puguh we lalajo teh matak sieun matak soak. Lalajo eueuh anu coloho. Oke pati ngaret jeung pada baturna teh nyangka cenah si Selut teh boga kakuatan. Angin beki tarik dua kekuatan diadu di jomantara. Geleger. Sora guluduk patutur-tutur sola gelap pantai-antai. Eta kekuatan angin teh silih dorong, tapi nu akhirna mah angin anu tiupkeun ku eta buta teh malikan ka dirina. Hiu, gelebu. Celeger, awak buta teh nepikeun ka ngabangkieung Namru ka tukang. Sabab angin teh nyapu kana awakna. Eta jurig buta teh babangkieungan langsung ngakebru lau. Puguh we atuh lalajo teh regreg ningali eta buta geus Namru. Tapi eta buta teh langsung sakilat ngacurum kunung denang ngetung. Bari katingali sorot panon teh lebih beki ngempur hurung untuk narungang eteng beki pikasieun. Kurang ajar sia Selut. Hebrat lain Selut. Tapi rasakeun sia cik eta jurig buta teh manehna teh mata deui. Meureunan kiwari marek mapatkeun jampe pamake ngagunakeun ajian pamungkas eta we awakna teh katingali ngageleter. Sawak awak jadi hejo. Geus kitu mah awak buta teh harita teh nyuruntul. Geplik bumi teh karasa rek kawas arek dibalik kayaan jadi ingeung. Tapi aneh pikeun Selut mah tagen wae. Barang eta buta ngadeukeutan rek ngacecek ka si Selut. Ditahan ku dampaleungeun si Selut. Aneh si Selut teh teu kadorong awakna teu mabes kana jarotan. Malahan mah eta buta teh bisa dijungkelkeun. Sia nanaonan sia ngandung ka uing. Jungkel gedebut. Tapi aneh sakitu ngagedebut oge eta buta teh geus bisa ngacurung kunung di hudang. Tibut harita teh si Selut metakeun deui leungeunna barasat aya cahaya beureum anu ting pelesat ngajojokan awak eta buta anu geus jadi warna hejo. Aneh sabab eta harita waktu sinar beureum keuna pisan kana awakna eta buta bet jadi mental teu bisa nembus. Geleger ukur mental ka jomantar. Ayo Selut, ayo ketrukeun bangarti laing Selut. Puguh we Selut teh kaget. Nah serangan lumang rupa gempuran cahaya teh bisa nembus. Alah si kurang ajar teh make ilmu naon teh awakna jadi warna hejo kitu. Teterak anjir. Aing kudu neangan cara ieu mah. Cek si Selut balik mikir. Kumaha carana pikeun yang hareupan eta jurig buta. Kadenge harita teh aya soratan pakatinggalan. Ya teh lakon sora Nyi Aruman teh. Selut. Eta buta kiwari nganggeus ngalapisan awakna ku elmuna anu mangrupakeun ajian anu bisa
nahan karena serangan nu mangrupa hawa panas. Wayahna usap eta batu mustika pikeun ngaluarkeun hawa tiis. Sangkan eta buta teh beku cek eta Nyi Aruman. Gue atau curing hak keselut teh. Oh jadi kitunya. Heug atuh ulang usap deui ieu batu mustika teh cenah ngaluarkeun hawa tiisnya. Bener pisan selut. Les diri eta sora Nyi Aruman teh geus teu kadenge deui. Atuh gentak harita teh si selut ngagugu kana omongan eta Nyi Aruman. Ngusap batu mustika teh gungung cenah barasat. Aya cahaya bodas anu ngajojok kana sirim eta buta hejo. Moal metu sia Selut. Tapi barang kenakan awakna eta buta ngaranjuk kaget. Sabab karasa kumanehna teh aya hawa tiis anu nyaliara kana awakna. Beki tiis karasa ngagibrik menitirisna ka. Alah, naonan teh? Tiris euy. Alah tiris. Alah tiris kieu aduh. Alah jadi tiris kieu awak jadi tiris kieu. Alah. Bekilah hawa tiis beki kuat. Nu akhirna eta awak buta hejo teh kabulin ku es. Rasakeun sia. Maneh ayeuna mah geus kabulen ku es. Harita awak anu sakitu jangkung gedena teh jadi ngaleutikan. Geus kitu mah kepluk. Awakna teh jadi mangrupakeun batu mustika anu raga-raga hadap ku warna herangna gentrang. Sia. Maneh teh kiwari mah geus bisa diungkulan ku uing. Dapat jadi batu mustikanya. Si Selut teh atuh harita nyampeurkeun. Bari kop gap harita teh dicokot eta batu mustika teh. Tetela maneh teh kiwari geus jadi batu. Alah ku aing maneh teh kudu di alungkeun ieu mah bisi dikaji cokot ku manusia. Geus kitu mah eta batu mustika teh dialungkeun ka leuweung. Dialungkeun ka alam gaib. Atuh tasna leungit. Atuh kiwari makayaan teh jadi tenang. Teu matak pikasieun. Nu lalajo oge manehna teh pada regreg. Tapi tela si Selut teh bisa nyang hareupan eta curig nu jangkung gede. Katingali atuh si Kinarto ari teh keur ngagoler we teu empes-empes. San sadar tina kapiuhanana. Atuh si Selut harita nyampeurkeun we ka eta Kinarto. Kinarto teh kudu gancang dicageurkeun karunya. Ngagoler teu empes-empes. Nah masih keneh hirup kitu. Kurang pariksa. Ulah lajo can wani nyampeurkeun ka si Selut manehna teh ukur. Tinggal rere teh jeung baturna asa can percaya nah bener eta teh si Selut atawa lain cenah. Sabda teh si Selut teh mibana kemampuan pikeun ngusir eta jurig buta. Satu tasna si Selut deket ka awakna Kinarto nu ngagoler. Langsung deku. Geus kitu mah ngeniup mun-munan Kinarto. Wah, sia sok geura sadar. Bener we. Satu tasna ditiup mun-munana sakaligus si Selut teh. Kinarto teh ngulisik hudang. Bari humarurung karasa awakna teh asa pasiksa. Ngaduh ngalah, aduh, entek kuat, aduh, Gusti tobat. I awak asa bejat. Tulungan, aduh, tulungan jang, ubaran ngabdi, ubaran. Cek eta Kinarto. Bari minta tulung ka si Selut. Kumaha ieu teh Mas? Kalah ka minta tulung ka uing geuningan. Kapanan Mas teh meureunnan matak tadi yang hareupan jurig oge lain jalma biasa. Pasti boga kemampuan jeung kasaktian. Nah, ayeuna minta tulung ka uing anu teu bisa nanaon. Ngade rumasa. Kula entek kuat, entek bisa neon-neon. Mudah-mudahan si Sujang bisa nulungan ka kula. Lantaran tadi memeh kula teh inget di bumi alam. Kula teh nempok
aya si Jujang datang nyalametkeun kula tok. Uing mah teu bisa naon-naon Mas. Datang soteh ka dieu kajurungku kapanasaran we. Tadi mah uing teh sakadar nyentarkeun baterai we ka eta jurig teh teu naon-naon. Ulah sok pura-pura. Sabab kula ge hafal si Sujang teh boga kesakten. Engga geura turungan entek kuat, aduh, entek kuat. Ya atuh Mas. Urang ubaran, tapi uing mah sakadar cukang lantaran we Mas. Sabab nu nyageurkeun mah angin kersana rumah kawasa Mas. Nya sok geura ubaran. Entong bejeprot bae ieu geus kerasa awak pasiksak. Atuh gancang si Selut teh harita teh niupkeun deui kana embun-embunan Kinarto. Dak sakala harita teh awak Kinarto teh nu tadina jaleri asa pasiksak kiwari mangadadak cager teu karasa nyeri deui. Jung Kinarto teh cengkat. Ngaduh, luar biasa hebat. Awak kula ngejaga deui. Teu sakara-kara. Jadi kula teh ngahaturkeun sewu nuhun. Sabab si Sujang geus ngubaran ka kula. Ya syukur we atuh Mas ari kecager mah. Jadi geus teu asa pasiksak deui eta awak teh. Bener pisan. Keur kitu teh burudul atuh Pak RT, Bah Daroji Palebe. Kitu deui anu sejena. Ya leumpeurekeun terus ngariung ka si Selut. Ieu teh jang Selut kitu. Pak RT bangun ucan percaya karena ketinggalianan. Nah, bener cenah si Selut atawa lain. Nya uing mah Selut atuh Pak RT. Lain jurig. Alah, Bapak teh asa teu percaya jang. Lamun ujang teh ujang Selut. Kapan jang Selut mah sakanya ho Bapak teu bisa kana ilmu ukararieu ye sok komo nyakarepan jurig. Malahan makiwari ujang bisa nyageurkeun ieu Kinarto. Aduh, bener ieu teh. Abah geus can percaya. Nah, bener ieu teh jang Selut. Bisi jang Selut mamalihan, ceuk Bah Daroji. Nya bejakeun ka Bapak. Nah ieu bener jang Selut. Sabab urang sarerea asa can percaya lamun ujang teh urang dieu anu ngaran jang Selut. Sabab sakanyaho urang dieu ujang teh kapan teu bisa naon-naon, cek Palebe. Manehna geus sarua panasaran. Uing mah Selut atuh anakna mah Ineung. Piraku teu percaya ka uing. Syukur bagja kumanjangan lamun ujang teh jang Selut urang dieu anakna Nyi Ineung. Tetela mun kitu mah ujang teh bener jang Selut. Kiwari geus nulungan jeung boga kabisa. Teu bisa naon-naon Palebe uing mah. Tadi mah kalarasan we uing teh. Ngadadak bisa kieu jeung bisa kitu. Ulah kaget Sujang. Siapa jadi ku aki teh dipentang ti kajauhan. Di asupan ilmu jarak jauh. Lantaran aki teh tadi teh pelang ningali Kinarto rek tiroga halaku eta jurig. Nempo aya ujang datang. Geus we ku aki teh pentangku kakuatan. Sangkan ujang teh boga kamampuan. Ceuk aki Jai nimbrung milu cacarita. Sapiraku Jai. Kapan sidik akang mah teh tadi ge nyempot kawas anu soak jeung ngesieun. Asa pamohalan namun geus ngirimkeun kekuatan ka jang Selut mah. Ari maneh Daroji. Dewek mah pura-pura we sieun teh sok padahal mah weu kasieun guna naon taeun teh. Teu sieun kudu jurig da daun oge. Gas layeuh.
ulah waka panjang lebar sacarita ki. Oke bah, ayeuna mah urang teh geus seudeug ya. Sabab jurig teh bisa diungkulan, mudah-mudahan eueuh deui gangguan ieu lembur. Nya, mudah-mudahan bae. Ieu lembur teh cara biasa geus eueuh deui kitu kieu gangguan ti makhluk halus. Nya, ayeuna mah ulah hade urang balik wayah marulang. Sabab geus eueuh naon-naon ieu. Bener. Teu salah, leuwih hade urang balik bae. Sabab ieu jang selut geus bisa ngungkulan keadaan. Jeung eta Kinarto manehna ge sarua. Yakin yen kiwari mah geus moal aya kajadian naon-naon deui. Atuh pring we sarere teh baralik we marulang ka imahna sewang-sewangan. Tapi aya nu ngaronda mah tetep we harita teh ditugaskeun ku Pak RT. Tah wayahna ya nu kanu ngaronda mah ulah eureun. Sabab tetep keamanan mah kudu dijaga. Ceuk Pak RT. Celengkeung atuh si Acim manehna nembalan. Siap RT. Pokona mah moal dugi ka sepi lah. Nu ngaronda tetep aya kanggo ngajaga kemungkinan pilih aya gangguan deui ti nu jahat. Sim abdi bakal ngetruk ngeperak barudak itu tah. Ceuk si Acim salaku pupuhu. Anu ngepuhuan nu ngaronda maehna teh bakal ngeprak barudakna. Nya wayahna jang Acim. Kade sing liat nanya bisa kejadian nu teu dipiharep. Sumuhun. Pokona mah tenang Pak RT lah. Ceuk si Acim. Atuh geus kitu mah kayaan dia teh tempat geus sepi. Sarerean geus baralik ka imahna sewang-sewangan. Kitu diseselut manehna teh mulang bae ka imahna. Kayaan harita di lembur Campaka Berkah sapoe dua poe mah eueuh kajadian naon-naon. Lembur teh aman, tidak gangguan jurig anu salala ieu ngaganggu. Ngan bae kayaan ngadadak kejadi robah. Kayaan jadi pikakeungeun jeung pikasieun di bae. Sabab kiwari mah lain gangguan ti jurig. Tapi gangguan di Bagong kaya Daden teh. Dak rumah dak abrulan Bagong teh geus daratang di kalebur. Ngan bae lain ngaranjah kebon atawa ngarusak parawija. Tapi abrulan Bagong teh kiwari mah neror ka warga lembur. Berang peuting warga lembur jadi sieun. Sabloba Bagong nu kukulamperengan. Malahan mah rek nyuruh ka urang lembur. Untung we eueuh korban sabab kaburu nyalametkeun diri. Pak RT ge harita teh manehna riwas. Eta teh lembur teh cenah geus aya serangan di Bagong. Jeung kadeka kagetna sabab Bagong teh dipingpin ku Raja Bagong. Anu sakitu gedena teh lah eta Bagong teh masih kena hirup geuningan. Gue atuh harita manehna keur cacarita we jeung urang lembur anu sejena. Ayeuna hanya kalembur urang teh geus aya serangan di Bagong. Malahan makiwari teh neror ka urang dieu. Bae dipingpin ku Raja Bagong anu sakitu gedena. Apaan sakanya urang eta Raja Bagong teh geus pahe. Kumaha cikan pala be? Nya, kapan saya inget urang mah. Bagong nu sakitu gedena teh mangrupakeun rajana, geus dipaehan ku Aki Jaing, tapi nah kiwari muncul deui. Kapan teh kaharti? Nya, kumaha duyek sia nya? Abah oge bingung. Teh lah kalembur urang teh geus kadatangan deui ku Bagong. Cikan, kamana Rijang Selud? Samasugan we, manehna teh bisa mere wewengan, bisa nurungankan ku susah urang dia ya. Sabab Jang Selud teh dihenteu-henteu ke manehna teh kiwari geus boga kemampuan anu hebat. Malahan mah kamari kabejakeun loba nu daratang we teu ubar ka si Selud. Kiwari mah bisa nambaan gitu tah. Ceuk Bah Daroji, anya Bah. Wayahna tuh teang masih Selud. Urang tanyakeun
Ada selut sugan we manehna teh nyahoeun kana kajadian nu sekaranapan kurang dia ya. Sumohon abi bakal nyusulan ka bumina si selut. Diantos wae ya, ceuk si Aci meunang nyanggupan pikeun nyusulan si Serut. Atuh gancangna carita si Selut kiwari geus disusulan nu aya keur di imahna we. Keur ngubaran pasien kapaksa kudu manehna teh kudu nyelang heula lepungan ka Pak RT barang geus aya di hareupeun Pak RT prok terus carita. Aya naon ieu teh Pak RT? Nyusulan uing sagala rupa. Tadi teh uing teh keur ngubaran pasien. Biasa we anu ubar. Hapura we diganggu heula ku Bapak ieu teh ye. Sabab Bapak teh perlu nanti Ujang. Bapak yakin kiwari Ujang teh geus boga kabisa. Tangtu sawajar lamun Bapak minta tulung. Sangat Ujang mere wewengan ngeunaan kejadian dia lembur. Kapan geus pada apal kiwari teh aya Bagong anu ngaganggu ka urang dieu deui ye. Jeung deui anehna Bagong teh mangrupakeun Raja Bagong anu ngimpi teh Jang. Ceuk Pak RT. Nya uing ge nyaho Pak RT. Keun we lah haja ku uing teh diantepkeun heula. Sangkan eta Bagong teh datang jeung rajana. Urang tewa ku uing. Kok tapi kumaha nah geus aya nu manggihan rajana ieu teh? Ih, ari Ujang kapan Bapak geus kabejakeun. Warga lembur teh ningali yen ka dieu teh tetela jeung rajana teh anu kaceturkeun geus dikubur. Oh, kitu nya. Aduh sae atuh aya Raja Bagong teh nyampeurkeun ka lembur mah. Eta pisan nu diantosan ku uing teh. Tah, perlu kakanyahokeun, ulah kaget jeung ulah heran. Nah kumaha kitu Jang? Bahada Roji penasaran. Nya, geura bejakeun. Bapak oge banget penasaran. Nah naon kitu? Jadi kieu ulah kaget jeung ulah heran dah lamun Raja Bagong datang di ka dieu. Malahan mah kaganggu urang dieu. Sabab eta Bagong teh marupakeun Bagong Kajajaden. Da anu basa dipaehan teh mah eta teh gebog cau. Urang dieu geus disamarkeun paningali. Tah, basa eta teh omongan ini eme teh bener pisan. Ae kutat teh kitu Jak. Alah. Apa masa kaget? Kaman sidik nu dikuburkeun teh gebog cau Jang. Ya bisi teh pacanten magawe urang gali ku sararea. Tangtos eta nu dikubur teh gebog cau. Nyanya urang buktikeun. Aduh, ka mana rek Ki Jai? Pan sidik Ki Jai teh rumahanana jeung boga hebat pisan harita teh. Kapan ku uing ge tos diwartosan. Si Ki Jai mah teu bisa naon-naon. Anu boga kabisa mah harita teh bener nini eme. Oh jadi kitu. Ya ieu mah urang buktikeun wae Pak RT. Urang gali deui eta kuburan Raja Bagong teh. Ya ayo tuh urang gali ya. Ceuk Pak RT ring bae atuh sararea. Manehna teh rek ngabuktikeun nah nya cenah. Nu dikuburkeun teh mangrupakeun gebog cau. Barang dibuktikeun bener we ngagorehel yen kuburan Raja Bagong teh gebog cau. Sararea teh mani coloh kaget. Eleuh ngening bener gebog cau teh ye. Nya teteh lagi ning urang teh geus katipu. Berarti nu salela ieu datang ka lembur urang. Teteh lah Raja Bagong teh masih keneh hirup. Laras. Raja Bagong teh masih keneh hirup. Kumaha tuh geus kieu? Pikeun hareupan eta Raja Bagong. Teteh lah urang teh mampu pikeun yang kalakna. Nya ya Bapak teh jadi bingung sok Inggris kan nyalakakeun ka urang dieu. Kumaha tuh? Mudah-mudahan we Ujang teh bisa nyang hareupan kaayaan ya. Bapak ayeuna mah percayakeun. Nya Abah oge percayakeun ka maneh jeung Selut.
nya ari dipercaya mah uing mah lain bisa lain mampu kan nyoba we mudah-mudahan atuh diparengkeun uing bisa ngarengsekeun pasualan keun we lah engke mah penting urang tewak eta bagong urang tewak ku sararea kumaha carana jang hehehe nya keun we lah eta bagong teh urang kepung tah bagong-bagong anu baturna eta raja bagong wayahna kudu diparehan ditembak tangke raja nama bagian uing jadi selut oh jadi lamun datang deui ka dieu abringan eta bagong kudu ditumbur udaskeun gitu nya paehan we bisi nyelakakeun ka urang lembur tahkeun ke raja nama bakal dicangkala ku uing bagian uing ulah sieun ari kitu mah nya atuh heug bae jang nyalah keun bapak ke urang ngumpulkeun barudak oke nitah kijang jeung si Acim pikeun barwa beudieu jadi ke penting mah urang tatan-tatan yang bikeun jangkalak bagongnya laras pisan Pak RT jadi engke wengi we lah urang siap-siap pikeun jangkalak bagong dah pasti tang rasa uing mah kayak penting teh bakal datang deui ka dieu abulan bagong teh bakal loba tah aya kana 10 bagong mah kaasup eta rajana hanya ru kitu mah nya yang geus salatunya urang tatan-tatan ieu mah sabab watosna ge seep heuleuh watosna parantos teh nya kapan deui nya jageula urang tuna jajar cerita sisilut balan siluan magaudug ka dieu urang teraskeun dina seri anu sangajenna atuh hapuntenna mang tina sadaya kakiranganna panuhunkeun tina sadaya pahatosanana malah hamana rajaan dan hiburan bae mang saeulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak